Aduh, makanya sama motor celalaunan gerak. kan aing teh di jalan aing budak gua jadi budak balik aing lah silaka kieu anjir. Ada. Aduh, anjing nyeri euy. Aduh, anjing nyeri anjing. Aduh. Eta kunaon, A? Sejak saat pertama. Iya teh, kunaon orang teh? Ayo di mah. Nabrak teh. Tuh. Sanes dipencet atuh. Wios teh tapi da iya nyeri mangga teh. Aduh. Si teh saha teh geulis itu. Cih, kapan ingkut? Oh, aing pohon. Salah nu itu. Pohon sampurah tuh aing yang ucap nyarekan. Aduh. Baru jadi sunatan. Aing macam di sunatan geus bugun Aisyah kenal di dinya. Teh. Ah? Punten meser tempe. Oh, mangga, sabaraha hiji? Sabaraha hijina? 2.500. 2.500 meser hiji we. Oh, Hiji we teh. Dina 2. bonus sih jadi mah. Bonus. Mohon. Oh, 2.500 hiji na. Wah, tapi nyendak lu bonus na we teh. Tah ieu teh janten ieu mah. Namun ternyata salah. Atuh nun teh. Terus Ya, P. P, Y, E, R. Hiji kan jadi Asbak. siap gerak. Siap. Hadap kanan gerak. Adieu. Lempang. Bisa tuh kan. Hadap kiri gerak. Nanti dirasa ibu dah kan. Kali itu. Astagfirullah. Gitu bisa. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Berhitung. Neng tadi mam jeung endognya. Naon nih? Panyamatin sendal. Hah? Panyamatin sendal. Sendal? Ah, jero kuda neng ieu na, kuda balong na. Engke dipasihan aja. Sabaraha? 5.000. 5.000? Tah, 5.000 mah heuh rada kahar sih kuda geuneuh. Aja wae. Neng. Aksina. Duh. Ieu teh langsung lah, Neng. Kumaha? Teh receh. Oh iya. Oke we, Neng. Buat cisnala. Ieu cong cedak di ku abi. Anjir di bakar we. Nggak. Jadi lunas.
Tosnya. Noneng. Adalah ya si Kimong daripada nggak bahasa sorangan, elah aku batur disebutnya jomblo. Ini mau si Kimong. Mong, maling sedar can. Acan. Lamun maturan orang dahar daek teu. Ayo. Baso. Yuk. Baso Mang Aradi diturunna. Yuk. Erek. Yuk. Mau kemana-mana? Mau. Kalau tuh udah gue sakadang ya? Ke mana mana? Dia lah. Disalin paling ogenan ieu mah ge paham kudu mahenol bener kudu madep kudu ngabaso jeung saya mah. Acing, ai si Kimong nanaon atuh aing tekor mah loba-loba gimana anjing. Duit ge 10.000 ieu. Elah kumaha ieu? Ayo teman. Ayo kemana ieu mah emong? Pengen naik ke baso. Anjing atuh loba-loba kieu mah tuh aing tekor atuh mong maksud aing. Harayangan. Jika pan lain kitu konsepna. Goblok si Dani senal aing lah ka disang-sangkeun aing salah naon nya. Mana kadaon kira? Yu tuh senal aing lah ka disang-sangkeun si Dani. Dani. Aing mah bohong maneh sangkeun lain sendal. Tuh copot mana teu bisa sakitu ge. Pan pendek tuh. Geus dagoan di dieu aing rek mau lah barang. Giling ku suhu ngera. Pokon dia ai suhu rek naik ya. Iki wae gitu gue. Iki wae gitu do. Siapa tuh? Ya. Tah. Mohon lah. Tuh jangan tuh. Mana? Tuh. Bawa yuk. Yuk. Budak gitu-gitu kenan. Teu bisa aing mah. Aduh. Anjing, ieu mana ieu? Mana ieuna euy? Anjing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Mana? Keur ngitung kalapa ieu teh. Tasi marana maneh? Kesulin. Oh. Acing seberapa tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Ayo harga kalapa senaona? Kalapa teh 3.000 heuh ngan nu leutik teh nu sagede kieu 3.000 kitu tah lamun nu gede mah 4.000 tah model kieu ieu 4.000 ieu gitu kalau aing poe ya 1 2 3 4 5 genep Ayeuna amang boga anak sabaraha? aing boga 3 kapanan kuliah hiji ngan 1 2 3 Mang ya teh diangkeun ka mana? Teh diangkeun ka mana? Ka Cirebon mong ieu teh kitunya. Aya deui teh pertanyaan anak itu maksudna tambi urang ieu kan ngitung terapi-rapi tita tadi mau. Aing coba boga duit acan minjem duit kira atuh ieu. Iya ayo urang duit di mana teu boga duit. Jual we teh kamu eta. Cih, kapan imanu indung urang tah? Atuh ai payung mahal mah jual we. Aduh, zaman ayeuna mah rongsok ge eueuh ieu teh eueuh rangda-rangda goler acan atuh nya. Tah rongsok. Tuh deuleuh aya tukang rongsok. Mana? Mang. Euy. Naon tuh budak teh siga duaan pararuyang kieu. Sampurkeun ka aing sugan atuh jadi duit. Euy, kelaneng. Aduh. Kelaneng. Aduh. Aya naon, Neng? Ada ngicau poci. Poci ya. Tuh kuda ieu mah sae kene ieu saya pocina. Abi, Adi ical, hoyong sabaraha ieu? 5.000 mah atuh lah. 5.000. Aduh, 5.000 mah kuda amang mah kuda rongsok meseran tos ruksak kitu ningan jang. 5.000 mah awis teuing ieu teh, kecuali mun ieuna diruksakeun heula. Berarti cang rusakeun heula. Tuh atas rusak. Tah upami tos ruksak ieu mah janten 2.000. Si atuh kagok. Jika pantos ruksak, lamun tadi mah sae keneh 5.000 nya. Tos ruksak ieu mah janten 2.000. Cenah tadi ngajual rongsok. Kapan tadi mah nya? Tadi mah alus keneh mah wani 5.000. Tah upami tos janten rongsok ieu mah janten 2.000. Mun tadi mah keur sae keneh 5.000 kuda keneh. Bade, ieu 2.000 kumaha? Hah? Ngomong kagok. Hah? Udah kagok 5.000 we lah. 2.000 sok yang jajannya. Ting balager. Amang ayeuna rek milari di rongsok. Ngomong aing asa kabobodoh. Heuh.